Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala alladhi yuhyil 'izami wa hiya ramim fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertami-tami oge anu paling utami hayu urang panjatkeun puji kalih puja syukur kehadirat Allah anu Maha Ghafur, ka Allah ilahi Rabbi anu alhamdulillah mantena parantos masian ka urang sadaya namang pirang-pirang nikmat diantawisna nikmat iman sinar nikmat Islam oge sehat wal afiat, sehat badan sehat emutan sehingga urang sadayana tiasa dipasian ku Allah nikmat anu sakitu ageungna. Salawat sinareng salam pamugia tetap tercurah limpahkeun ka paduka alam yang mulia habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka para keluargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabi'in tabi'atna oge pamudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna pamudah-mudahan urang sadayana kaing syafaatul udma jaga di yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kalayan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana masih dipasian kegiatan sehat badan sehat emutan sehingga urang sadayana masih tiasa ngalakonan ibadah puasa sakumaha biasa oge alhamdulillah dina danget ayeuna urang parantos lebat kana maleman Lailatul Qadar anu mana dina sasi Ramadan eta aya hiji wangi anu sangat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyatana maleman Lailatul Qadar teh anamina sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Anu pihartoseunana nyatana inna anzalnahu fi lailatul qadr saenyana kami cek Allah parantos nurunkeun Al-Qur'an dina maleman kamuliaan nyatana maleman Lailatul Qadar teh alatna sebab dina eta maleman Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Al-Qur'an secara keseluruhan di Baitul Ijah di langit bumi samemeh ka dunya terus diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala ke Kangjeng Nabi secara bertahap. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kunaon sabab Nabi sadingaranan maleman Lailatul Qadar? Naon tah anjeun nyaho naon ari maleman Lailatul Qadar eta? Jawab ku Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saur Allah maleman Lailatul Qadar eta leuwih bagus tinimbang 1000 bulan.
Tah makna tina 1000 bulan di dinya teh ibarat tina keagungan Allah. Keagungan eta bulan Ramadan. Keagungan eta bulan kalawan maksud mubalaghah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Sabab dina malaman Lailatul Qadar eta turun pirang-pirang malaikat, warruhu jeung malaikat ruh, nyatana malaikat ruh eta malaikat Jibril anu mingpinkan eta babaraha malaikat biidni rabbihim min kulli amr. Nyatana eta malaikat tarurun teh biidni rabbihim min kulli amr kalawan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tah eta malaman Lailatul Qadar eta teh pinuh ku kasejahteraan, kasalamatan dugi ka subuh, dugi ka bijil fajar. Tah kitu pohara mulyana eta malaman teh. Hadirin jamaah rahimakumullah wa syahadakumullah. Masyaallah anu sakitu mulyana dina eta peutingan. Mantak sabenerna mah pang sebul-sebulan jalma anu ngalalawarakeun kana eta peutingan. Sebul jalma anu teu daek ngalaksanakeun ibadah dina malaman Lailatul Qadar teh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos mamparin penjelasan sahabai jalmana anu poho jeung teu merhatikeun kana eta malaman eta teh sarua jeung saperti ngahalangan dirina kana narima kahadian ti Allah Subhanahu wa taala. Sarua jeung teu daek narima ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Tah terus iraha kitu kuduna urang ngamulyakeun eta malaman Lailatul Qadar. Iraha urang kuduna ngalaksanakeun ibadah-ibadah tertentuna. Iraha kitu datangna eta malaman Lailatul Qadar. Wallahu a'lam eta mah kadinya namanya cuma Allah anu terang. Tapi diterangkeun ku Imam Ghazali dina kitabna Iyanatul Talibin teh. Saur Imam Ghazali kieu. Fa in kana awwalu yauma ahadin au yauma arba'in fahiya lailati tis'i wa isrina. Saur Imam Ghazali ngadawuh kieu saenyana ari malaman Lailatul Qadar eta dikanyahokeunana kumaha poe awalna bulan Ramadan, mimiti awalna poe naon ya? Fa in kana awwalu yauma ahadin au yauma arba'in, lamun mimiti puasana urang puasa Ramadan teh poe Minggu atawa poe Rebo, fahiya lailati tis'i wa isrina, mangka jatuhna eta malaman Lailatul Qadar teh malaman tanggal 28. Tah berarti lamun mimiti puasana poe Minggu atawa poe Rebo berarti Lailatul Qadarna teh tanggal 28, malaman 28. Au yaumal isnaini atawa mimiti puasana poe Senen fahiya lailat ihdi wa isrina, mangka jatuh malaman Lailatul Qadarna teh tanggal 21. Lamun puasana mimiti poe Minggu atawa poe Rebo berarti Lailatul Qadarna tanggal 28. Lamun Lailatul Qadarna poe Senen jatuh Lailatul Qadarna tanggal 21. Au yauma salasa'i aul jum'ati fahiya lailati sab'i wa isrina, lamun puasana poe Salasa atawa poe Jumat fahiya lailati tis'i wa isrina, mangka jatuh Lailatul Qadarna teh tanggal 27. Terus lamun poe Kemis jeung poe awil khamisi fahiya lailati khamsi wa isrina, lamun poe Kemis berarti jatuh Lailatul Qadarna eta tanggal 25. Au yauma sabti fahiya lailati salasa wa isrina. Terus lamun poe Sabtu mangka jatuh malaman Lailatul Qadarna eta berarti tanggal 23. Jadi secara ringkasna ke saur Imam Ghazali, lamun mimiti puasana poe Minggu atawa poe Rebo berarti Lailatul Qadarna tanggal 28. Terus lamun mimiti puasana poe Senen mangka Lailatul Qadarna tanggal 21. Terus lamun puasana poe Jumat atawa poe Salasa mangka Lailatul Qadarna tanggal 27. Terus lamun poe Kemis berarti Lailatul Qadarna tanggal 25. Terus lamun poe Sabtu
Lailatul Qadar tanggal 23 tah eta saur Imam Ghazali. Berarti urang kumaha mimiti awalna bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus aya babaraha tingkatan pikeun jalma anu niat hayang ngahirup-hirup malaman Lailatul Qadar. Di antarana nyaeta saur Imam Al-Baijuri rahimallahu taala dina kitabna aya 3 tingkatan pikeun jalma anu niat ngahirup-hirup malaman Lailatul Qadar. Tingkatan anu pertama nyatana tingkat anu pangluhurna nyaeta ku cara ngahirup-hirupna sakabeh peuting eta sakabeh sapeuting jemput ku pirang-pirang ibadah biasa peuting jemput unggal peuting ibadah bae saperti ngalaksanakeun salat, maca Al-Qur'an jeung ngalobakeun doa. Di antarana nyaeta doana anu sok parantos diaos ku guru-guru urang sadayana di mushola atawa di masjid anu doana kieu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tah lobakeun maca doa eta terus salatna terus rajin maca Qur'ana unggal peuting eta tina 10 akhir tina bulan Ramadan unggal peuting ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta tingkatan anu pertama anu pangluhurna anu panggagahna. Terus tingkatan anu kadua nyata tingkatan anu pertengahan nyaeta cara ngahirup-hirupna malaman Lailatul Qadar eta tengah peuting bae nisful lail ku pirang-pirang ibadah tengah peuting hungkul anu tadi mah dipanggagana mati awal peuting di magrib nepi ka subuh ibadah bae ka Gusti Allah. Anu tingkatan kadua mah tengah peuting hungkul hudang peuting ngalaksanakeun ibadah seperti salat, maca Qur'an jeung ngalobakeun doa. Doa anu tadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus bemacakeun doa nisful lail unggal tengah peuting manehna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bae ka Allah. Niat ngahirup-hirup malaman Lailatul Qadar. Terus ayat tingkatan nu panghandapna, tingkatan nu pangsimpelna. Kumaha carana nyaeta ngalaksanakeun dawam salat Isya berjamaah. Jeung niat ngajam bakal ngalaksanakeun salat subuh berjamaah gitu. Rajin unggal 10 peuting akhir bulan Ramadan eta rajin salat Isya berjamaah taraweh jeung ngajam niat dawangkeun salat subuh berjamaah. Tah eta tingkatan anu terakhir panghendepna gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana dipasieun kekuatan pikeun ngalakonan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina peutingan Lailatul Qadar. Naon bae eta mah carana rek ku cara salat, ku maca Al-Qur'an, macakeun shalawat, zikir, ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus naon aya kitu carana salat Lailatul Qadar? Atuh aya. Di antarana nyaeta lapad niat salatna teh usolli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini lillahi taala. Dilaksanakeunana nyaeta ba'da magrib memeh tarawih. Jumlah rakaatna 4 rakaat 2 kali salam. Babacaan suratna sabada maca Fatihah anu surat pertama maca surat Al-Haqqumut Takasur jeung surat nu kadua Al-Ikhlas 3 kali. Terus nan aya kitu zikirna istighfar anu khusus aya. Istighfar anu pertama nyatana astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdiz zalimina la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. 3 kali. Terus istighfar anu kadua astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfirud dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. 3 kali. Terus istighfar astaghfirullahalazim 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 dugikeun ka 70 kali. Terus ngadoa ka Allah nulapad doanak ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim 33 kali. Terus begal puting maca doa eta sabera salat maca wiridan eta istighfar ka Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Pamudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan kekuatan pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina niat ngahirup-hirup ieu malaman Lailatul Qadar. Tah para jamaah sadayana mungkin sakitu anu tiasa kusim abdi diaoskeun kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Kumargi sim abdi hitung-hitung belajar mudah-mudahan manfaat pikeun urang sadayana khusus ka diri sim abdi umumna ka urang sadayana. Ditutup ku akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.